Bapak Ibu anu kusim kering dipurmat, alhamdulillah. Dina kesempatan sonten anu mulia ieu sim kuring kapeto ku kulawargi Jembar Bapak Uus ku ngalangkungan salon jahra di palihan Raja Polah kanggo ngaluluguan upacara adat nyibakan bakal calon panganten istri. Namung simkuring nandeskeun Pak Bu mohon upacara adat siraman ieu teh teu aya patula patalina sareng agama. Estuning ieu mah adat kabiasaan urang Sunda anu turun tumurun ti kapungkur dugi ka ayeuna. Cenah cek beja lamun budak awewe rek dikawinkeun sok dimandian ku cai kembang. Anu tujuan utamina mah sangkan salira si Neng seungit Pak Bu. Satu acan acara di kawitan pangitan di payun urang katawis aya alat peraga anu kurang katawis di payun aya kendi isi cai aya palita 7 sumbu aya bokor isi cai dana di payun pangitan aya bokor isi cai neng mohon ieu teh sadayana teh ngandung silip nyung si harti guareun manusia anu berpikir naon atuh pihartieunana urang bejakeun malah mandar ke sing janten tausiah khususna keur nengnya mohon norek mimiti rumah tangga umum nama ke urang sadayana urang bejakeun naon atuh pihartieunana khusus ke Neng Ica urang kali dieu mohon khusus ke Neng Ica cu di payun panginten aya kendi isi cai ari kendi isi cai teh ngalambangkeun kasuburan anu hartosna teh kem wadah cai kahuripan banyu mana banyu mani banyu maring kodratullah asal muasal hidup teh tina keclak cai kahuripan indung rejeung bapa jangelek jadi urang di payun panginten katawis Pak Bu mohon aya palita 7 sumbu tidituna teh tina nur cahaya ilahi anu ngaraga badag di diri hidup cu hiji Neng Ica urang teh hidup teh dicaangan ku Allah teh ku sifat ning rahmat ayana ti bapak neng nyaah dedeh geget bapak kanu jadi anak boga rasa tanggung jawab ngarasanan kanu jadi anak mimiti hidup gubrag tina rahim indung diuga kudu jadi bapak di tina marembesan ti Kangjeng Nabi Adam hakikat makanya Allah ngalangkungan ramah hidup anu kadua neng teh dicaangan ku Allah teh ku sipatin asih ari ka asih teh kanyaah ayana ti mama geget galimet geten tulaten indung kanu jadi anak kociak dengek beak berang beak peuting ngarasanan kanu jadi anak jadi itu nama tirebesan ti babu hawa hakikat makanya Allah ngalangkungan mamah hidup anu katilu urang teh dicaangan teh ku sipating asma ari asma teh jenengan Neng Ica ari jenengan teh doa anu diwariskeun ku indung jeung bapa anu ngaraga badag di diri hidup anu ngajati diri di diri hidup pepecucu ngaran hidup ulah rek dikotoran ku kalakuan hidup anu teu hade kanu jadi kolot anu kaopat urang teh dicaangan teh ku sifat ning ilmu ari ilmu teh kanyaho cu anaking hidup ti mimiti gubrag tina rahim indung diuga kudu jadi bapa dalah kaditu nama di papatahan nyarita hauhak kudu jadi indung rejeung bapa pepejeun Neng Ica lamun hidup geus bisa nyarita capetang bahasa jeung kalimat ulah rek dipake nganyerikeun kanu jadi kolot pepejeun kolot ulah rek dibere nyeri hate alatan kalakuan hidup anu teu hade kanu jadi kolot anu kalima urang teh dicaangan teh ku sifat afal ari afal teh pagawean anu diasuh ku akal Neng Ica isuk hidup rek aya nu nyamper pisalakeun hidup ting rek dibawa ka mana kudu jadi salaki indung rejeung bapa mah paraga tugasna nepi ka ngawinkeun anu salajengna metangtukeun babarengan salaki jeung pamajikan anu kagenep ku sifat indung rejeung bapa bakal aya di diri hidup dalah rupina gesok condong ka mamah rupina gesok condong ka apa genetik indung rejeung bapa bakal aya di diri hidup
anu katujuh kudat laisa kami selihi sayun hiji dat maha sampurna bumi jeung langit katut esi-esina urang mah salaku umatna kantun ibadah ka anjeunna. Ni Ica di payun pangitan aya bokor isi cai ieu teh keur nyampurnakeun mamah sareng apa lamun kamari hidup diasuh kudu jadi mamah diasuh kudu jadi bapak ociak deung ti mimiti gubrag ti mamah sareng apa ayeuna mah Neng Ica kaharepna kudu bisa ngasuh Neng indung rejeng bapak peupeujeuh indung rejeng bapak ulah dikotoran ulah dibere nyeri hate alatan kelakuan hidup anu teu hade anu jadi anak di payun panginten aya samping 7 lambar ieu teh kurut ngais hidup baheula keur leutik mamah papa nyaah dedeh geget mumet kolet kanu jadi anak ayeuna dijagragkeun Neng anu tujuan utamina mah Neng pernah diurus kudu jadi indung rejeng bapak moal ujug-ujug sagede kieu aya proses hanya ahti mamah kali apa itu panginten silsilah dina alat peraga anu dipayun Ibu Siti kali Bapak Uus engke panginten aya tuluy peragaan anu kedah dilaksanakeun ku apa kali mama ibu kali apa orang nurunkeun aisan si Neng kedahna dipangkeng di bumi sawios palideda ieu masih pol Pak Bu mohon urang turunkeun aisan Neng urang turunkeun aisan Neng engke Neng anepok dihandap kiblat kiblat ka mamah kali apa ali ngiblat teh nyang hareup ka indung rejeng bapak bari pok sasangem Neng Ica kirang langkung mah pa abdi nyuhunkeun doa restu margi dinten enjing abdi bade mimiti rumah tangga saeutik Neng pundut doa restuna ka amah kali bapak diteraskeun kana sungkeman ngawasuh dampal sampean ibu sareng apa salajengna sungkem ka ibu kali apa menurut doa restu ka kulawarga ngahajak indung bapak ayeuna ngagero mana kulawarga ti mamah mana kulawarga ti apa aya ua aya bibi aya adi aya lanjut aya nini aya aki ayeuna ngahajak digero kulawarga landes ti mamah kali apa pundut doa restuna cu ayeuna waktuna isuk beda lalakon dirajeng paminten Pak Bu mohon ngibakan urang di pali ditu para tos bisa yokikeun urang dikawitan paminten carana ibu nyerak cai tidak gentong urang cicipkeun kana mun-munan si Neng bari aos takbir 3 uihan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cicipkeun kana mun-munan si Neng bari aos doana bade nyutat tina surat Kanjeng Nabi Ibrahim Robi habli minas solihin Robi habli minas solihin Robi habli minas solihin amprakeun panangan dina lur masa kasih Neng tiupkeun kana mun-munanana usap raraya dilajeng ku apana ku ninina ku akina wana bibina sadayana sakeseler kulawarga ti mamah kali apa Bapak Ibu anu kusim kuring dihormat supados teu nyangkolong kana waktos panginten ieu acara urang dibuka kurang sadayana kudu sami hadir di patepatan rampak kalayan ragem dina osan basmalah sasarengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lisaning kalbu ka Gusti Maha suci Bismillah lisaning kalbu ka Gusti Maha suci Allah anu berbina anu sifat
Puputon lahiran batin aminnya robbal alamin mugi Gusti mantarung mama bapak orang turunkan aisan si neng kali dia angkat malah kali apa orang enak si neng kali dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ica kencak atuhun hidup bapak hidup ayang-ayang hidup tiga detik asa teka rasa kamari hidup di dalam singgang kuno jadi ibu tiba kuno jadi bapak teka rasa isuk hidup repimiti rumah tangga tuturkan salaki hidup di bawah kamar kuno jadi salah ibu bapak paraga tugas nara kita ngawin Jom, isuk menggerak tuturkan salaki ibu apa kurang niatan bila mana ibu kurang turunkan aisan ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di ais bu sakari majang Allahu Akbar kisah mereka ini ibu bapak nyampurnakan hidup gerak boleh salah negak mama papa kurang niatan kurang turunkan aisan neng Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim neng Ica mama kali apa cak ugi kaget kali sidet neng mama orang cari deui dina kursi bapak orang cari deui dina kursi neng Ica sok cebok payun ka mama dekuju oh nyerita ka mama mama ayah ayo ngomong restu saeutik cu kalimat diindung rejeng bapak ngawakilan cu tuh isuk mah berat tuturkeun salaki hidup tangtukeun salaki jeung pamajikan sami hidup kebat kelampahan ieu cepeng ieu sakatuhun ieu cecepeng ku hidup ibu kali apa cepeng ieu kendi ku apa kali mama dicepeng ku dua panangan kocorkeun cai dina kana bokor Bismillahirrahmanirrahim jur dibanjur kembali kempadah cai kahuripan panyu paring kodratullah asal hidup tetina kecelak cai kahuripan indung jeung bapak jangelek jadi urang cu cekak neng Ica mayun ka mama urang sampurnakeun indung urang sucikeun indung raga pangkaran mamah pangut simbolis sampean anu katuhu lebetkeun kana hiji Bismillahirrahmanirrahim neng Ica sambungkeun mamah kana masakan neng bari ngadoa ka Allah Bismillahirrahmanirrahim kumbah neng damel sampean lengkah karep kanu jadi indung neng timimiti hidup kubrak tina rahim mama galah kadituna hidup di babadahan capek takal dibimbing dijaga diriksa
sangkan hidup tumbuh sawawa jeung dewasa neng sok gerak lawu gerak pangku sampean mama dilahunku hidup sucikeun indung gerak sembilan lengkah karep kanu jadi indung sok neng ya dedeh geger mama neng teu ngarasula cu sok hayun ka apa sampurnakeun bapak neng bapak sampurnakeun neng sambungkeun panangan dina lur mastaka sining maringa doa ka Allah mun deuk doana bismillahirrahmanirrahim neng Ica bapak hidup anu boga rasa tanggung jawab ka hidup anu ngabimbing hidup anu ngabiayaan hidup da inti mana biayana dalah hidup teu milu mikiran beak beurang beak penting ngarasangan kanu jadi anak neng bapak hidup sampurnakeun apa gerak rawu gerak pangku sampean apa sucikeun indung sucikeun bapak sarua jeung nyucikeun kanu Allah subhanahu wa ta'ala neng sok gerak semprot singitan lengkah karep kanu jadi kolot Allahu Akbar cika neng Ica simpen sampean apa anu salajengna pundut ke harestuna ka mama salin ka mama kana simpehan mama bismillahirrahmanirrahim Bismillah ya Rabbi anu ngamaku dosa mugimu masih ridho sami abdi kumalai aduh ibu sakit orang dosa Neng Ica jang atuh tetep tamai mama rampun mama hidup hijikeun rasa pelatih rampun Allahu Akbar hijikeun indung jeung anakku berpaungku di payunan Gusti indung ya dedeh geget pamat kolot kanu jadi anak ya indung kanya bapak cu sing nantrat kana diri hidup cekak teh Ica sun mamah neng kanya mama sungkem ka atap pundut teu arestuna ka apa bismillahirrahmanirrahim ramage wali berbina arestuna semua anjeunna balik mawat tuanunya karena jangan sama waduh bapak seperti orang dosa Neng Ica tetep bapak hidup rangkul jeung bapak daya karagap jeung bapak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Neng Ica bapak hidup beak beurang beak penting kabimbing hidup ngabiayaan hidup boga rasa tanggung jawab keur hidup sabtu cekap tananginya apa sun apa pikiran hidup ayak nenek hidup pewakil indung sok kana rangkulan buat teuing neng Ica ieu teh rangkulan pamungkas ini hidup sok pundut doa resuna ka ini hidup ka aki hidup sina lungsur doa nanti dilajeng neng pikiran hidup aya ini hidup pundut doa resuna amin da aya karagap ka kulawarga Allahu Akbar subhanallah Neng Ica ini hidup juga dilajeng ka aki hidup sekaselerti kulawarga mama kali apa aki hidup neng masih kena jemenang masih kena kuat tongkulan hidup rumah tangga kuat teuing neng kuat
teh ayeuna rangkulan kanu pamungkas tinu jadi mimi jeung aki hidup kudu teu harus kumpanja keur hidup mah masih kena ditumpulan kudu jadi aki Neng Ica dikencal hidup tingkat tuhun hidup ayah uang hidup ayah bibi hidup aditi hidup aditi bapak sok kudu bibi hidup sing unsur doa neng bener teu harus dini anak rangkulan Allahu Akbar sakitunya nabi hidup aditi bapak aditi mama Allahu Akbar yes, bisa capek Neng Ica sok geser kami di hidup aditi ibu aditi ayah neng sok suhung berdoa neng derajatna doa nak angkat neng sarua Neng Ica digigiran hidup ayah adi hidup aku bahajeng adi hidup sekesnya ngerti mama sok cu rangkul adi hidup lanjut berpanggede nasib bijaksana kanu jadi adi kalanjut sing nurut neng yani jeung maulana Allahu Akbar repet tumapetin adi jeung lanjut neng Ica sok maka punya ka adi sok neng Ica aya adi hidup anu lalaki sok rangkul adi hidup cu Allahu Akbar maka punya adi hidup bikingan hidup jagain hidup biayain hidup cu adi hidup anu bungsu anu lalaki sing jadi gaganti bapak anu awewe sing jadi gaganti indung apa je jing adi jeung lanjut sing akur cu Neng Ica cetak cu sok alhamdulillah cetak bagi mereka mama balik ke gadisku kumpian hati Jepang parita 7 sembuh apa kali mama dia ingin pulang sengit mama itu apa pergi ke huruf hari parita teh damar cek ini nanti bercahaya ilahi mohon rada angin Tini tunatina nur cahaya ilahi 88 ngaran Allah ka 100 ngaran orang Jepang ku apa kali mama ilina di Jepang ku nek tuntuna makan hiji urang teh dica aman teh ku sifat roh maka urang mana cenah kedua urang teh dica aman teh ku sifat rohim aya nati mamah teh anu katilu hidup dica aman ku mamah sareng abah teh ku ngalampungan ngaran hidup di dia geus ditulis Neng Risa Pasturoh sarjana ekonomi pekerjaan ngaran hidup lari di kotoran ku kalakuan hidup anu teu hade anu jadi kolot anu kaopat ku ilmu kanyaho anu ka 5 ku akal anu kakenep ku sifat indung jeung bapa bakal aya di diri hidup anu katujuh kudat laisa kami sehisaiun hiji dan sampurna bumi jeung langit katut besi-besina urang masalah ku umat dan katut ibadah panjenengan alhamdulillahirabbil alamin Neng Ica urang kana tempat pangibakan sok ngadep cu uakna bibina adina umina akina sadayana urang ngaradeg ibu ramana urang ngadeg urang lungsur ka parigeu jelas mamah urang digebeng apa digebeng Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar urang ngabersihan diri hidup urang ngingitan diri hidup urang ditebikeun bogoda akan api kotor anu aya dina diri hidup kal kana kinggera turun tina aisan indung Bismillahirrahmanirrahim derong doa ti kulawarga sadayana Allahu Akbar awias neng parema
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ija palita urang simpen di handap buana bibina sadayana urang dipalingin Ija, mohon. Iya, mohon. Neng Ija orang calitina kursi apa orang palidia, mohon. Orang dikawitan kumaha bapak orang dipalidia, mohon. Carana neni mohon nin orang paliditu carana neng Ija tamprakeun pandangan dina lur dada hidup cu tamprakeun, mohon. Sina lungsur cai doa ti indung. Iya. Mama yana gentong cai dina gentong bari di dadasaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambungkeun panangan nu kenca kana luhur masta kasih neng bari aos doana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cejekeun kana mun-munan si neng buah doa mama hidup neng. Allahu Akbar. Ilmu cimbur mama, mohon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cejekeun ka pangkar mama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sakali deui. Allah binuri samsika. Mama cekap, mohon simpen eta gentong. Tamprakeun panangan dina nur mas makasih neng. Bari aos doana bade doa kulhu bade doa salamat ada nabi bade nyutat dina surat Kanjeng Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Cepat mohon mama cepat masa kasih neng tiup pun munanana sina unsur doana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pangdoa di mama neng. Alhamdulillah ibu geser kapal ini dilajak sama bapak apa cekap dua simur anak cai dina gentong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cecekeun kana mut-munan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakali deui apa Pak mohon ibakanana cecekeun kana mut-munan sini. Simpen bapak cekap tamprakeun panangan di nalur masta kasih neng bari aos doana Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Tiupkeun kana mun-munana nasib ni usap raraina cekap alhamdulillah apa orang geser dilajengkeun mangga nin anu sanes bibina akina mohon cekap sasiwur sewan anu dipudeur doa nu pamitet mak mangga carana samantos teme ibu ramana mangga ku cahaya bulan poe indah Allah penuh kuasa Allah Rai nama teh dibakan namun ke aya proses hanya ahli teteh ka hidup cukup bibina aya mang tadi teh mang Suryana aya teu mang Suryana teu aya mohon cekap aki mohon pamungkas di aki neng Allahu Akbar pangdoa panyiram ti bibi hidup aditi indung aditi bapak mohon Bismillahirrahmanirrahim neng aki hidup masih kena jumeneng masih kena kuat ngamandian hidup doa di aki doa di ini hidup Bismillahirrahmanirrahim Rabbi habli minas solihin
Robi habli minas solihin, Robi habli minas cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu namanya nyebakan orang dipekerti ning orang diabadikeun. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Kehela arai namanya khusus. Ya, mama, mama orang di tengah kali apa? Kayak orang leres deh. Nin, bibi atuh di dia hiji, tah gitu, mohon. Ma rapet ma, tah. Bibi orang paling bibi, mohon, tah pada saya karena potokna rapet, laras. Punten, ma orang rapetkeun di entep seureukkeun. Tukang foto wios kieu, ningali sadayana kana foto, ya, neng Ica ningali kana foto cuk, mohon. Iya, cekap pula aya raina neng Yani ka dieu jeung Maulana sok khusus keur hidupnya adikna teteh heula neng Yani mayun ka teteh sok deku dihandap cuk deku dihandap deku iya neng Yani sambungkeun ka adi hidup neng Ica sambungkeun kana masak kana cai mohon paya cuk mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Yani teteh rek indit nuturkeun